Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ambu miwah Bapak Ketua Umum Bapak Haji Ahmad Derajat, Ketua Umum PSSP Jawa Barat, kali paguyuban keluarga besar paguyuban seniman seniwati Pasunan Jawa Barat sejak ngawilujengkeun kangge tahun baru na Sunda, mapag Prabu Sunda anu ka 1858 saka Sunda. Yen Sunda teh boga cara, boga ciri, boga tatar, boga bangsa. Daeta bangsa Sunda anu kapayuna mugia atuh urang sadayana khususna urang Sunda kalih PSSP Jawa Barat di Pasihan aya dina kawilujengan di Pasihan rahmat sareng hidayah ditebikeun balahina seureuzkina mulus rahayu berkah salamet panjang apunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.